Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pendak deui sareng simkuring. Sebat wae mawar mawar. Abdi tama sebat. Dinten ayeuna urang ngabahas kesenian tradisional nyaeta seni bela diri lah, pencak silat. Langsung wae urang tatarosnya ulah waos gitu nya. Mangga sareng Rijal sareng Kilin dua ya. Kumaha Kang sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Henteu abi. Soalnya nome damang ya. Oh, neme damang. Janten kumaha jantan sok kumaha nya ieu teh perkawis pencak silat. Pencak silat teh naon nominasi kan seueur Ya. kreasi berbagai perguruan. Ieu nu jadi ciri khasna pencak silat di Padepokan Sukma Sunda teh naon? jantan ieu seperti silat pada pusat Sunda yang di produk gerakan sendiri. Ya lurus. Jadi gerakan itu hanya turun temurun. Kelas ayo nama kan seorang nasional. Gerakan-gerakan nasional seorang diangon di sekolahan, anu di kompetisikan seorang emang nasional. Sedangkan hari pencak silat bukun kita turun temurun di para suku masing-masing kita jarang bisa geraknya jarang bisa Dipublikasikeun. dipublikasikan anak jarang karena kan anu ayeuna dikompetisikan teh nasional. Anu umum gitu lah Ya. ya. Umum nama sekarang gitu merenya. Pemilu di bumi mah ya beberapa lah merenya. Ya. Tinggal peribahasa makin saya itu daerah sih. Variasinya. Ya variasinya berbeda. Karena kan aya oge anu gabungan di berbagai perguruan. Misalkan dari sebenarnya Merpati Prate Putih. enggak Untuk benten Benten, Oh, jadi Prate, Minpo, terus Kumpul, terus anu ieu deui nanti Kuntau gitu. Kita teh dikolaborasikan menjadi satu gerakan. Kebanyakan Satu jurus lah, ya. satu jurus. Oke, aya oge gerakan anu ngadadak. Gerakan ngadadak teh sapertos kan Spontan. zaman dahulu kan kolot-kolot baheula kitu nya, kolot-kolot baheula. Lamun misalkan orang diudag ku penjajah naon teh kan manehanna lagi meureun kudu bisa bela diri ya. Jelas. Tah, eta gerakan anu dadakan eta anu sebenarnya mahal. Kalau kepepet lah ya. Tah, eta Kalau dikeluarkan lah tah gitu. dikeluarkeun. Jadi jurus-jurus yang dimatikan ngan eta jarang bisa dikeluarkeun. rahasia muncul. Tah, eta rahasia. Siap Ngaranna ya. teh Inti lah, inti jurus yang ingat menyebutkan ngomongnya gitu. Bener. Gitu. jurus rahasia gitu teh mah di film teh mah. Nah, jurus rahasia. Pamungkas. Jadi silat-silat oke aya bara-bara tingkat kata atau bara non step atau non namanya nanti ngomong eta mah. Jadi aya tahap-tahapan lah gitu. Dari 0 ke 10 teh mah gitu. Mohon kita aya tingkatan-tingkatan pertama samit orang melaksanakan senam silat yang lagi gitu ya aya oge jurus anu paling rendah itu sebagai kembang silat teh sebenarnya eta teh lamun di Indonesia kan tari silat gitu gerakannya seninya masuk di panggung-panggung aya oge yang disebut inti terus aya oge yang disebut isi. Nah, benten jantan amun anu inti mah gerakan-gerakan anu disebut teh senior tingkatan master. Terus oke lamun anu eusi eta mah eusi jadi gerakan anu tos tahap dina maju kana eusi. Eusi teh aya berupa dulu gitu. Tetap terusna balik lagi ke hiji anu dikembang oge balik lagi ke hiji. Kembang sana juga atau nabi isi teh benten lah. Benten. Nah, salah satu contoh
jurus atau silat anu pada tokan Sunda kunaon? Aya oge di padepokan sebenarnya nyata jurus teh jurus kemajuan yang dina kemana. Terus oge aya jurus 5 eta jang dina terus oge temen di Kuatnya harus. eta mah jadi intina ieu mah pamungkasna teh eta aya jurus 5. Dina jurus 5 itu sebenarnya eta mah cuma ngaran 5 nama. Nah, isi nama sebenarnya ada banyak. Berarti tiap-tiap itu memang geus aya tingkatan-tingkatanna dan Nya, anu dasar ya, anu dasar pisan lah. Kan abi awam ya. Jurus nu paling awam itu pertama kali sajan pencak silat teh naon heula kan? pasti kembang lah. Bangla nu tadi teh. Ya, kembang lah eta anu paling dasar paling soalna tina pemanasan lagi aya pemanasan silat, terus pemanasan anu. Berarti lain ieu wae nya, kompor wae gitu dipanas. Oh, nya. Soalna kan ngaran ngaran gerakan diduruk ya. ngaranna ari pencaksilat mah kan nya gerakan teh anu bener-bener make raga Rasa dipake, teh ya. terus rasa dipake, jadi rasa di pikiran bener-bener dipake, terus dengan gerakanana gitu supaya hasilna teh lebih mantep gitu. Katingalina teh juga eusi padahal mah urang ge lalaunan ceuk ku batur ka tempona. Aya sponsor ge sugane asupnya. Sugane asup ya. Entit gitu nya. Jeung sagit. Sagit. Ada pemanasan lah abi ge. Mohon. Iya mah ngobrol santai. Iya. Jadi secara umum mah meureun pencak silat mah nya eta tadi meureunnya salah satuna kudu aya pang, nya kembang silat kan. Jadi eta mah balik deui ka kreativitas masing-masing perguruan meureunnya. Tah, eta. Tapi mun secara umum pencak silatnya eta salah sahijina nu naon dasarna nu kudu dipelajari setiap Iya. perguruan atau individu nu ngapelajari. Dan kan hari ngaran di dasar langsung dan di dasar jadi di apa mungkin nanti bakal keluar jurus naon nanti gitu. Geus are tingkatan teh pada sing geus aya lah ya. Eta medina imah teh mah pada Ya. nanti dipasang gitu. Sekolah oge SD contohnya Aya do langsung SMA itu. Aya mah pan aya Langsung kan aya. langsung tembak. itu mungkin langsung SD walaupun sebulan. Oke. Nu paling mendasar mah gerakan sama lain terpasti aya gerakan tepak. Langsung tepak tilu atau kayak tepak hiji, dua tilu atau gitu. Tepak hiji, tepak dua, tepak tilu ada sebenarnya tahap gitu. Terus aya oge anu lebih mendasar, lebih enteng arek cewekna, arek cowokna gitu. Jadi anu dipakai nanti lebih sebenarnya lebih banget dipakai ku cewek lah karena lebih gampang gitu disebutnya pareredan. Nah, entah pada redan. Jadi pareredan teh eta teh kembangna seperti anu sok dipake kana jaipong tarik. Tarikna loba anu masuk dasar pencak silat. dasar pisan dasar. Karena ari dina pareredan urang ngandalkeunna bener-bener rasa. Rasa Insting merenya. insting rasa urang bener-bener dipake. Soalna kan aya gerakan aya gerakan jadi gerakan anu bener lebar. Tapi berarti saat gerakan teh ngandung arti lah. Ngandung arti. Kita sering Lumayan boleh ya orang belajar latih tes instan bikin kopi Gitu gampang sih ningali nonton masih gak lupa bari. gampang kayak nonton banget Dan ningali unggul ya. Betul. Coba praktek. praktek. Kamu kan hari hari itu pakai musik mah gampang, kabel bisa, udah SD bisa. Oh berarti Mahal we lah, ya. nyelaraskeun jeung musik nah berarti nya. Nah, eta nu hese mah. Jadi ngepas lebih musik itu lebih hese. Karena aya ketukan-ketukanana anu Seimbang lah nah, gitunya. seimbang. Jadi kan diibaratkeun mantakan urang bisa ngebang silat eta teh bisa manggung. Diibaratkeun si gendang eta teh musuh urang. Nah, jadi urang nakisan dina gendang.
oh ibarat urang teh kudu betulkeun naon ditengeul ku genang eta tah gitu eta nya. jadi urang kudu bisa ngepaskeun mata kan kudu segan oge ceuri ceuri pikiran bener kudu Panas celi hate mulanya kabeh raga itu biru Kabeh indra meureunnya lah lain maya itu keenam kalau beda nama tadi inspirasi. kamana indra bakti kabur di imah ya santainya cinta Sukma Sunda sacan kanu praktekna urang ngobrol santai heula we nya. Nah jenis-jenis naon tadi teh pencak silat teh aya ketuk tilu ya 2 5 nya pokona berderet tahap bertahap aya 2 3 4 5 ayat Papua, Paredetan, Bebel, Pakiru, Pakuman, Pakiru, tangke anu aya dipraktekeun berarti tepak lurah Tepak Tua, tepak dua Tepak Tua, kita anu menengah, orang menengah karena jurusan paling seueur, ayat 8 jurus. lamun misalkan dikembangna Ya, eta kembang. oh eta ge masih kembang Eta teh masih kena kembang. Dina anu ate mengulang dia anu kayak ada ke atas lah. Eta kembangna. Lamun ulah geus dina disebutna lain tepak. Tepak hiji kan ya, tepak dua lain tepak disebutna anu. Eta disebutna teh gerakan. Oh jurus Jurus, oke bisa jurus. Karena jurus kahiji seberat gerakan. Nah itu mah tepak dua, tepak gerakan. Jadi kan sil-silah tina ngaran tepak. ya meureun bilih aya nu kirang tina penjelasan atau kirang komplit mangga komen atau koreksi lah di komen atau bisa langsung di naon namina teh di emailna biasa langsung Kang misalkan dia kurang komplit kiki mangga Wah, masukanana eta sangat butuh- menerima masukan dan kritik butuh. saran dan kritik lah intinya gitu yang naon mudah-mudahan manfaat kesadayana anu sacan terang jadi terang nu pareum ulah pareum Nah, terang kalau deui nya terus kembangkeun. disundut Sunut gitu. sunut. Nah, pencak silat teh dia mah pada ngegeser dengan ngegeser sih masih pencak silat ya. Pencak silat teh awal mulana teh kumaha jerahna sejarah mulana. pendeknya lah garis besarnya gitu. Sebenarnya Tina kejadian kah atau naon namanya teh aya peristiwa atau lain tragedinya aya kejadian lah anu ngadukung pencak silat teh aya kunfu aya atau di sajabana eta sebenarnya awal mula dina pencaksilat eta bela diri pencaksilat anu di Jawa Barat khususnya Indonesia khususnya Indonesia eta sebenarnya anu dina kebanyakan sejarah anu disebutkan teh otodidak dadakan gerakan anu dadakan ya anu di rangkum ke sepuh-sepuh dikakeun jadi gerakan inti. Nah, sama mek kembang sebenarnya ai kapungkur mah teu aya kembang itu teu aya kembang teh anu Iya, jaga make diri musik bener-bener. ya gitu. Itu sih nah kapungkur mah. jadi Karena emang kan jang bela diri bela diri karena kan eta dibuatan otodidak ke zaman penjajahan Belanda yang pertama zaman Belanda anu ku beberapa perenang pesantren pahlawan Indonesia yang itu dikakeun berdirinya suatu tarian ternyata hiburan ya hiburan awal mula kembang silat Jaipong eta oke gerakan-gerakan seperti pencak silat. yang ngehibur Hibur teh ya. yang ngehibur penjajah buat mereka Gitu. pas langsung tapi itu mah khusus awewe nya aku lah si Jaipong Kan musik-musik kota Bogor mah biasanya kan anu yang tina musik-musik awi tradisional, ya. tradisional bisa. dan ayam pun
dilestarikan teh Tah eta dilestarikan ya. harus dijaga bener-bener tinggal pas bangga lah Nah, gitu. Dan mungkin aja ayeuna aduh meliput nanti paribasana geus nya budaya budaya adat kadorong orang-orang kalau kurang gitu. nah eta karena kan di budaya oge sebenarnya kan mana kedisiplinan teh kita disiplin sebenarnya dina tak lama nah mereka kan ada istiadat kita dipakai kita. Nah, oke. Langsung wae urang ka praktekna nya. Naon nu bade dipraktekeun namina teh naon tadi teh? Sepak juga Tepak 2 yuk langsung wae nya. Mangga.